Selamat datang di episode 30. Selamat menyaksikan. Itu geuning tuh. Benang mah tayangan benang mah. Tah. Ieu benang ieu. Tah. Benang. Tuh asuy. Di luar tayan kali mau ditayakan euy. Ayo sahabat, di main kenaon sia? Sebudak mana sia? Nyangsang mah. Yang. Oh, lang layangan pasar bunyak tapi aya tuh. Tadi siwan pagadagan teh gadag. Udah panas ya? Orang Citukung, orang Citukung di dinya. Oh, tuh sia tempo. Yang diruk-rukun. Ye! Patagong sia. Dikasih bal. Oh, teh sia itu lang layangan. Oh, kanan. Pusing aing pakai sama antena teh aku TV terlunyak. Jak kolonan dah kita ngait. Muntuna. Karena ima batu. Kotor. Aduh. Kadiri wae. Rek naon main kadari ieu? Aing merek kecek di ngadu sok isukan. Anaonan tadi geus eleh. Cari teh Misalnya oge. Saya teh eleh kumaha? Aing kana ge nyangsang kabeh. Oh, udah menang nu urang. Jak urang di aya kene tan pegang. Mani teh isukan ngadu, ha? Ayo Popor si awewe. Tapi itu tetap kawi bitang. Saya ini ada isukan. Nah, tinggalan. Ayo yang balik ayo. Nah, tinggalan. Isukan lain. Ayo. Tapi aing bae nya balanja ka Biela sia. Nya entong atuh tapi koko. Can anu eleh. Bener sok. Sok. Lah bae lah jatuh gal. Jing lah, bodoh lah. Pas rek menang Bae udah mau menang segitu mah. Bakal menang bakal eleh. Cuma pisan. Cici udah makan. Lihat enggak. Tinggal di titik Ciawi Naon mana daki monyet. Ciawi Bitung nih. Ayo udah malat banget. Mana lagi kau udah mah. Isukan ya. Ayo, nah tinggalan isukan. Itu. Isukan keluar jak. Ayo. Ulah lilas ya. Pada di lemura. Itu. Semua di lembur. Ayo. Itu ada lah di pagakal. Tenang macam. Bal teh budak nya si geng ojak si Wawan sentuy antara aing dipotong. Bangal aing ngomean tuh. Kudu mun aing war awi di kebon babal teh sia mun beunang ku aing awas si ojak Wawan tuh. Si oyok di awal-awal budak teh deuh nak saha teh tah. Aing kot beak karep tah budak bengal. Bang kawalah tinganan. Aing di emosi wae keur aing berdarah tinggi tambah budak kitu paling koplok. Kurang pageuh deh, babal teh lah. Aing mah. Hirup sorangan, mantuan, parusing, budak omongeun wae. Kumaha ngasih itu deh, deuh, aing mah. Manggeus. Mantuan di jelema teh kamarana nya euy. Ayo lu gancangan roll lah. Orang bodoh layangan. Be, masih layangan, Be. Ayo lah layangan mah kudu mayar hutang ambung ieu mah. Kan arep ngira-ngirakeun wae. Kemarin ngomong rek mayar hutang tapi malah kalabur. Artosna tinggalan di bumi bi kemarin teh bener. Duit mah ngomong we atuh tong sok nganjuk. Dibayar, dibayar. Masyarakat belasan lang layangan enak. Pasti artosna. Hiji saya nyokotna tong jiga kamari dua. Naon? Nganjuk gila mayarna. Jangan. Aing mah aya barudak nu kana deui. Bi tutup eta geuning kali. Tutup. Nah, melangan tadi tutup. Di tek melangan ka dieu kan temenan ka bi lah. Kan kemarin janjian bae. Sok. Enggak anu meunang cenah nu eleh ka era Itu hari nu elehan mah ci urang heula. Anehna Oh, moena. Dong di kamari. Enggak ada orang nakal cumur aja ngomong. Lila ditungguan oge Tapi kudu bari mayar hutang ya. Wes kalem. Gila can mayar hutang bitong diberean kieu mah. Mana tong hutang tong diberean ngira. Mana ge sarung wawan. Tuh. Dieu so.
sia bisa wae ngomong ke batur. Teu apaleun si semua geus ngajual cengkeh ya, Be. Yo, urang bayar layangan, mie nu kamari, ieu nu ayeuna tah jeung gelasan, ya. Sesana mah keribi we, Be. Tah ieu gelasana Cobra. Heeh. Nah, nu beureuh mah. Eta omat gelasana kudu Cobra sarua. Anehna ge Cobra tuh ani mah. Oh, diajak-ajak di sana roe. Gedang ya. Kali kamar ya. Aduh, baiknya. Mana kakak nu kieu dan? Cap gedang kieu lain cap 11 kieu tah. Naon? Kalau cap gedang kieu lain cap 11. Sarua ieu mah tuh jeung ieu meureun. Apaleun mul. Teu kaotakan maneh mah dang. Takan hau semua teh. Jelaskeun geura jelaskeun. Tunjukkeun. Daukeun heuh. Kumaha. Ieu teh trik anjing. Ngahaja ieu teh. Jadi, lamun ieu eleh, urang masih boga cadangan euy. Lamun ieu eleh? Heeh. Jadi urang mah tong ngaku eleh we. Urang pura-pura karek naon, urang karek ngapungkeun kitu. Heeh, martabak mah. Da maneh mah. Matakna ulin ka kota dang maneh dang. Heeh, pintar semua. Pintar atuh da aing mah nyakola. Cieu boga baturan teh euy. Nya, mun sejieun. Nah nganaon maneh? Ah, ieu kana jos teh teh. Teu baik teh nya kelana. Ieu bener balik. Tuh, henteu. Kusut deh kayak waduh, kusut mah. Manya jijina coba. Oh, alus pisan geusana ge ieu. Oh si mana? Alusan huntu maneh tuh. Penonton tuh maneh wae jeung geulasan ya. Sun, entu ampungkeun. Kita hiber. Kemawan tali ka mana sih teu wan. Si eleh nih. Tali ka mana? Bukan. Kalau tunangan ieu na. Tah, ieu do kerakna. Kerak. Ieu bolongan kan. Oh. Coba. Tali ka mana? Ah gagal wan kemana-mana. Gede teuing bolongna. Ngalur mana? Tuan. Gagal wae. Kana tuh di jengkalan heuh. Nah, Ame saimbang. tah hayang. Awas anjing tuh. Tah ya. Sayang. Jangan ajal berhenti dieu nya ayam teh. Ieu mah tanda kemenangan euy. Sayang pae. Ya mah ieu mantes yang ke si entuy eueuh. Tes jieuneun eueuh. Kita mau geus gede deh. Mana tah mah? Detik kana keunya tetep siap-siap Dicabak leun antunya. Ah bakal baueun indungna mah ngaku deui teh mah. Mau diakwana. Sukara di Kita sok tah. Tah. Nya eta calana copong di. Ya Allah. Waduh i. Sia mah. Kan udah awewe ieu atuh bae. Seukeut jigan teh. Seukeut kana naon dang. Ih, naon teh? Eta dah. Naon kitu kalem. Aing bisa sulap tinggal. Ngajol aya anak hayam sagala deh. Tinggal aing bisa sulap Aya teh hari perulit-perulit gitu. Ada nu bintis ya. Cing. Bim salabim ada kadabra maut ya maut Gitu dah. Alas ya. Sok bade erek wae kitu kan maut. Dua. Hirup deui aing. Bade pangdamelkeun si Emar rambutna jigawati. Ame sami kiriting. Mana angin lagi? Eta. Dang, heot dang. Biasa. Bismillah heula sia teh moal. Bismillahirrahmanirrahim. Berani tuan berarti cing jauh tuh ngapung. Terus setik deh. Siap. Siap, tah. Tah angin gede, siap. Angin. 2. Ulur. Genaannya. Serap kana panonnya euy. Saan mana ilmu aing teh nerap heuh. Ilmu naon ilmu mana teh kapake. Oh. Cak kedang gitu ya. Angin tadi angin. Nanya tingkit. Udah angin oge orang Sunda. Di mana angin orang Sunda? Duh, kurang angin aduh. Ayo, Bisa ya. Ngus angin. Tar. Tuh, 2, 3. Pas, Oh bener gede angin euy. Jak. Apung atuh tuh. Ngan ecek urang arah mah luhur. Arahan apa teh geunahun. Mitos Eta angin atuh heot deui dang. Geus ngapung sama dia teh lain capek dah monyong. Kirain buru. Tuh. Siap. Buru-buru deket. Anjir, butar gitu nu barudak mah euy.
puter gitu tinggal. Saya mana di kemana? Tadi nu beureuh malena. Lah bedain lah. Tuh ngadegetan. Jak betot. Wah, iya, rasakan cek sojak. Ulur dan. Siap ieu nya. Paling ulur. Siap. Ulur. Pengarahan apa kalau? Tah. Siap. Tah. Serada benar tah. Siap. Awas kade kudu make ieu kade. Tah tutupkeun. Tah yo. Siap. Siap. Dua, tiga. Itu parah. Woi, kemana? Masih aduh weh. Mana? Mudah sih orang kayak ngil. Ayo poro aja poro. Di poro. Seperjanji lo di poro. Mana teh amat ngarti teh. Mana nu tadi diomongkeun anu strategi teh. Mana layangan mana? Tah, mana ieu atukeun aing di semua meureun. Baju itu aja. Pabelit di aing euy. Naik sorangan. Kan ada Mang Aju. Benang euy, benang. Mane da lila atuh lain. Mane lila. Lain lompat ke lompat. Astagfirullahaladzim. Kang kurak-kurak kata dia bebal cek waing. Buk Marte bade dinawankeun Wati. Marte geulis, leuwih geulis ti Wati. Ayeuna rambut Emar bade disamikeun sareng Wati nya. Ameh makin geulis. Terus ameh aojak reseupeun ka Emar. Nya kitu Wati. Nya. Nyantos atuh sok. Sing alus nya. Beli kara rebul kudu saku unggal menit. Kara rebul gitu usai. Ieu di naon teh kara pernah nyakukeun kara pula tuh barudak. Ampun teuing. Aing mah da kan mumusing we kamari mah. Waalaikumsalam. Aya naon dia Ajun? Lempo budak si Owan sia. Nana nyakir we budak we. Si sojak sepamongan deui jeung Sintoy, si Oyok. Antena aing grug-grug. Diomongkeun deui budak teh. Dia kalap penggal teh. Antena aing grug-grug tuh di omean, merantau ku geuningan. Nah, si Ojak pamahana mah. Pusing aing mah. Naon di eta teh? Aing mah si Oyok tah lain ngejo naonan. Babal teh. Si ngabandung. Ku aing mun beunang si Ojak deuh di dulu ku aing tah. Entuy si Wawan. Si Oyok ku aing dijauing ku aing tah. Pusing aing. Ayo, siya. Pusing si Ojak teh pengal. Kang. Kang Otang. Mana bete saha Kang? Kang. Mana bete teh di lembur Kang, udah dongkap. Wah, ieu mah bakalan rame rame mah. Rame sih. Bakalan rame ieu mah. Ari eta saha eta nu eta di dinya? Nah, kemana itu apal? Saha eta? Eta beban si Ojak. Wah, mana gak apal mana? Apal ieu piraku teh apal. Itu teh tangkara anjing. Ari maneh kunaon ju? Wah, ku adi sama-sama we teh. Itu Kang, itu salah kuping meureun. Abi mah pangdak eta tangga sabeula. Tadi Akang nah teu salah ngadenge. Budak Akang si Ojang disebut-sebut. Oh. Nah, badar budak teh kumaha? Henteu. Nyarita ka Akang langsung ayeuna. Tong asa-asa. Henteu. Kang Otang si Ojak teh, kan si Ojak teh bager. Tapi kan rugruk antena Ajun teh, Kang. Eta naon? Dibantuan ku Ojak jeung si eta golongan sare tah.
Entuh si oyok teh balager budak mah pager pisan. Anu boga masalah mah itu tuh balager mah budak pulang. Pulang si dananya. Hah, budak gancang keh dah. Lu urang aing Dukun si kumaha si ojak. Ya syukur. Iya, aku lawan. Naon? Si dana. Syukur lamun memang si ojak dicager mah. Kamu bagus ngajina ge. Da akang ge teu percaya kitu wae. Lamun teu kadeul ku mata akang sorangan. Jeung eueuh saksi anu bisa nyaritakeun kumaha kalakuan si ojak di luar. Matak maneh kudu terus terang ka akang ayeuna. Kumaha kalakuan si ojak maneh? Tong kudu disebut salin mungkin. Kan ojak bager tadi ge mantuan ieu antena abdi naon mantuan dari palutan ojak mah tuh jadi ajak deh tuh eta mah salah abdi kunaon nyimpen antena di dinya Kang Kapatang ieu make kunaon teh di dinya Kang Pokoknya kieu Jum. Disemet ieu lamun maneh nyaksian manggihan si ojak nyen kaributan atau karuksakan atau maling bejakeun ka akang. Kitu ke lamun maneh wani. Henteu Kang ojak mah bager nya eta si dana pokona mah urang mah teu ka si dana tah budak Lamun teu wani bawa ka dia akang nu ngawarana. Urang ruger we lah, ruger. Bapak dawin. Ya, awas teuing. Ya Jum. Akam ge ngawarah budak teh geus beak karep teh. Teu cager-cager. Batak akang hayang ngadenge kumaha kaayana aya di luar. Batak maneh kudu terus terang ka akang. Ya jujur Kang Otang eta ojak mah nya eta bager. Tadi ke mantuan eta antena naon rug-rugi dibantuan gotong royong ka jeung sintu si saha nu awet si Oyok. Si Arul nya kalanya. Ya syukur aya kitu mah tuh. Bapak mana Ya. ada kopi? Bapak teh ka dieu teh nyangan utep. Mabiar ka warung Ela teh. Ela ningali teh. Ini mah Bapak. Kemana budak teh nya? Bapak yuk. Kebawakeun budak barengan. Kopinya Bapak. Kopi. Kan Bapak teh pesen kopi. Itu Mang Ajum tuh, Mang Ajum tuh. Mang Ajum teh. Sorangan nu hirupna karunya lah hayang dikaulaan. Kali Ela bere kopi manis. Mang Ajum mah tiasa saeung ada Ah. nyalira. Pokoknya ka Mang Ajum teh nya. Assalamualaikum. Salam. Aduh, ayo kuat ngahalap ya. Hate. Lah, Naon Mang Ajum ngicep-ngicep? ye, naon barina? Henteu, eta mah rumah sawe maneh. Bohong ah. Ye, dumu kurang mentu. Barina aing mah hayang kasih geus. Emang Maru. di hoyong itu ka Mang Ajum. Aku kena aing mah ka batur bung ka maneh naon teh kana Emang di hoyong telepon. itu ka Mang Ajum Ih. atuh level. Kaulanya cukup baheula, geus. Geus baheula baheula. Ih, manganya bukan tak aku beka ayeuna. Lain teh laku Mang Ajum ngelehan. Sok we Mang Ajum teh. Ngelehan. Udah. Yo, era baheula ge kuair dilamar satep telah pilih. Menang nu leuwih kolecat. Mun leuwih henteu tah nu kana jomblo sampai ka mana-mana. Tahu Mang Ajum. Tah, geuningan ieu. Situ jadi moal. Jadi moal. Lu jadi atuh. Ya, pan geus ele wah ka era pisan. Tingali. Atuh itu. Tingali tak. Itu lain saha? Melong teu. Katempot teh eta. Sia lamur. Atuh pegatoge waduh. Waduh. Itu mana teu tingali. Waduh orang tadi ele. Ele teh Mang Ajum main ho. Anu saha? Ele benang kurang di antena Mang Ajum. Tah eta aing mah teu narima tah sia. Aing mah teu narima eta Mang Ajum nyalahkeun urang sia. Saha nu ngarugrukeun padahal saeunya. Padahal maneh nu ngarugrukeun eta antena. Jadi manehnya. Main nuturkeun urangnya. Campur lah. Iya udah hijau wani ngangkrang awewe jika laki wae. Udah kurang ya semua. Gitu. Urang si Damu mah. Daki monyet. Kasuri deui. Daki monyet. Sok kesorok ti awewe naon deui. Heuh sok naon. Lewe.
siapa tong gitu atuh. Mana wanita teh kalah laki mana. Aneh wan. Wah, cari ke. Dasar damonya. Damo. Daki maunya. Daki. Balik. Atas hati, tas. Kita. Ih, Koswati. Lawanan hati, Umar. Ya, Umar. Ih, Umar. Rambutnya jadi lucu tuh. Koswatinya. Iya tuh. Ah, tapi na saya anu emam jeung nu wati ge. Tiu. Jiga per. Kita ojaknya resepan kana. Resepan pisan pastina. Kudu ditonjok mana yuk. Naon siap Rek lewek semuanya dia. kamu. Kaki monyet ada. Grol, tenu tuh grol. Ya. Ya. Weh, hayangan mana? Tah si Wawan disuekeun geus beunang oge. Apaanan keur diberi Mang Ajum cuek ge. Mang Ajum ciut dindinya. Tapi aing teu ngarti eta euy si Dana euy, jeung si Sembuh. Wani keneh ka dieu lembur urang. Gitu. Wah, ya tadi. Mana si Oyok gelut, Bro? Dulu jeung saha? Si Damo. Damo. Itu apa si Damo? Daki monyet. Kamu mana semua dana ke lila. Sejak tadi. Aduh, Dang. Cilaka gawat anjir. Ini lila kamu mana benang. Urang kumaha? Untung sia maneh ngapungkeun tepat waktu euy jadi urang juga alasan euy. Lain anu tadi aing teu ngarti nantinya jol nyangke deui di nu antena si Mang nu galak kamari teh geuning. Iya mah. Siga geus urang adukeun deui lah. Adukeun deui. Dak, kayak menang tadi ya. Ya ganti jak arah biasa arah anak Ru paneh mah jauh teuing ah. Same datang kurang we kata kurangnya. Wan mau bisa wan. Mau bisa. Bisa eleh. Pegat dia nah. Bisa mana mah duit lah anaknya luhur. Aja pegat cepet jak. Mana? Bisa orang kelas tadi tengah. Kurang. Wah aing bales ya. Ya tuh balas teh. Harga diri kemana akan. Menyaleh deui wae. Tadi mah aing mah ngetes, aing mah ngetes. Tinggalikeun. Kan bagi kaki. Tah. Siap yo. Ulur. Cokot kanan. Cokot kanan teuing. Ayo tuh wan. Boro. Mana jaga we di dieu. Ayo. Buru. Paro. Udah. Ayo, ojek Wati. Tuh, ojek Wati. Bener langsung nyamperkeun Umar. Ojek lu nyamperkeun Umar Wati. Ojek. Mar, awas Mar. Umar, awas. Umar, awas. Si ojek teh tuh biasa belokeun. Mar, awas. Mar. Mar, awas Mar. Lu bisa baik kok Mar. Mar. Wati, awas. Wati. Siap ku aing. Si Oyok awas yang ngilu naonan. Maruk aing anjing sedong ku segala bal. Geus mang urang kan geus ngogo. Sia menyorong otot di omongan teh. Ya, Oyok.
Aw emang ngejo di imah tong jeung lalaki sia teh. Omongan wae teh antena sia tepelak aing ditincakan. Yang enggeus urang ada ngejo, sok urang mau balik dah. Jor. Enggeus ditu we mah. Sia, itu bulak sia ka mana tadi lumbatna? Tuh, tinggal boga panon meureun. Seboganya. Oh, coban nggak panon. Sia awang ngejo atuh sia. Are. Ulin jeung lalaki wae babal. Mong wae dasar aki-aki. Mana budak tadi Bangkotan. ya, saojak. Ayo sia. Handap, bal. Sia beunang ku aing ayeuna mah naon sia ngalayakan kebon aing. Anca aing layangan. tuh, anca aing kebon aing ngalayakan ku sia Majali, bal. Euy, urang mah marungkul. Satu sieun ka aing sia teh nyawa aing saha, bal. Sieun naon tadi ge ku tangtara sih. Ye, babal teh sia. Anak saha sia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Entuy. Saya Wati. Minggu depan kita nongkrong bareng yuk sama semua pemain tenar. Nah, pemain di kreu hadir. Apa, izin, sakit pokoknya hadir we eta mah komplit. Buat semuanya yang pingin nongkrong bareng sama semua pemain tenar, mau kru atau naon wae eta, catat alamatnya di bawah ini ya. Bawah. Oh yo, jadi ayeuna teh arek ngayakeun acara Nongkrong bareng. tempat. Aduh, seri man. Kali teuing lumpat teh. Pokoknya mah nongkrong we nya langke aya nanti Alamatnya? di deskripsi. Poho ye dicatet, mun teu menyasar Bisa kabejaan. hilap ieu mah. Kabejaan. Catet. Pokona mah diantos. Malam Minggu. Adem. Malam mingguan bareng di Antos malam minggu depan tanggal 27. Malam mingguan bareng. Jeung barudak tenar. Malam Malam mingguan. minggu datangnya tapi ulah jeung kabogo jeung baturan we heueuh. Da barudak tenar ge aruh nu bogaeun kabogo. Bener tepat pisan. Jong kabeh Mau ye mah. kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.